Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel @mandina mara. Kumaha dararamang sadayana wargi pamugi bae sararehatnya. Sehat jasmanina, sehat rohanina. Digamblikeun rezekina oge ditebikeun balaina, aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar pisim kuring siang kalian wengi. Wargi anu nuju ngantos-ngantos ya cerita Sunda dina judul Ngadu Teluh nya. Karangan Kiliksa dina dinten ieu nyata bagian anu ka genep wargi. Tah dina bagian nu kalima urang nyarioskeun arita parid nuju ngariwayatkeun kaayaan anjeunna ka si Aki teh nya wargi anu di sisi leuweung teh harita tadi jelaskeun satara basna ka si Aki. Oke ka wargi ulah hilapnya subscribe-na dah diantos pisan gitu tah. Bang mencet kerja. Oke like sang share ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana nya sateacana. Mangga urang kawitan wargi carios ngadu teluh bagian anu kagenap. Derekdek parideh cacarita ngaguar lakon hirupna temiti inget tug nepikeun ka mangsa harita. Jadi sakur anu geus karasa jeung karandapan kumanehna atuh jeung kadenge oge katenjo dibejakeun kabeh ka si Aki. Malah pangna kumawani maling sangu sabobok oge diterangkeun asal muasalna. Atuh si Aki teh mani colohok bari kumecerek karunyaeun ka parid anu memang masih pikawatireun. Tah kitu lalakon hirup abdi teh ki sararesna mah. Jadi abdi mah naon mios ti rorompok teh teu puguh nu dijugjug, teu boga nu diseja. Estu leumpang sakaparan-paran nuturkeun indung suku ka mana we nepina kumaha anu ngresahkeun. Deudeuh teuing kasep. Hanaki horeng teh kitu nya heug ku Aki didoakeun nya. Muga-muga sing panjang umur, sing gede milih luhur darajat. Aki mah henteu bisa nulungan, ukur bisa ngadoakeun. Ngan Aki moal poho kana kahadian ijangnya. Anu sakitu ikhlas ridona geuning. Nulung kanu butuh nyanalang kanu susah. Cirining bersih ati hade tekad alus tujuannya. Bral rek ngalalana waki diandung pangdunga. Ulah ham-ham, ulah was-was dahu. Kudu kitu ari hayang aya kamajuan, ulah cirekem wae di imah. Kudu mencar supaya motekarnya, kudu indit supaya sugih, kudu lumaku supaya maju. Bisi isuk jangan dinggeto, ujang manggih karapat, sing inget teh ka Aki. Sugane bisa nulungan, kudu doa wae mah meureun mantuan Aki teh nya. Dari mere duit mah atawa dareun, Aki teh teu boga ajang. Kayaan batan sakieu, ujang ge kaciri ngeuning. Ceuk si Aki harita nyaritana panjang lebar. Jadi nembongkeun ka nyaahna ka parid anu keur nandangan lara tunggara. Atuh asa regreg hate parid teh, asa boga kolot boga keur ngabudalkeun ka susah. Nuhun ki, tapi mun abdi nyambat ka Aki kedah jembat jenengan naon? Saha Aki teh atuh anu sanyana Aki? Teu kudu nyaho ngaranna. Da moal aya hartina. Inget-inget we nya rupa Aki engke ge moal burung kapangih. Ceuk si Aki teu nembongkeun ngaranna. Atawa teu ngajelaskeun ngaranna. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Permios ki abdi bade ngeureuyeun deui. Jik didoakeun pisan ku Aki jangnya. Parid sengkat terus ngajuang buntelan karanjang jeung boboko anu geus kosong. Cul we di dinya geus teu diparire deui anu dibawa ngan ukur pakaian. Tapi barang rek mimiti lempang parid ngareret ka si Aki. Rek amitan deui ti ditu nama.
Ana breh tayana naon, si Aki teh tekanyahoan ngilesna. Jadi eueuh tapak-tapakna acan. Hiliwir aya angin ngadalingding sengit kembang campaka mani merber. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna. Aeh, nya kemana ari si Aki? Aki! Sora Parid harita. Nu nembalan ukur awuhan sorangan. Sabab sorana gandung awuhan. Jadi si gandung ngalelewean. Parid ngajanteng bari mawa gembolan. Panona rulat reret tapi si Aki mah tetap deka panggih. Dina awahing kepanasaran dea harita. Parid muru kana rungkun manja urut bijilna si Aki. Tapi deueuna naon. Ukur aya tapak rada ledug tapi da lain tapak jelema jiga urut hees mau nyelegon dina manja. Parid teu boga pikiran naon abung uteukna can mencar. Jadi teu sieun teu keung jeung teu boga curiga nanaon. Geus puguh eueuh mah leos bae indit nuluykeun alampahanana dijajabkeun ku angin anu ngahiliwir dihibur ku suara manuk anu recet di sarada. Barang geus jauh leumpangna tina rungkun kasuk jeung manja aya nu ingguy-ingguyan. Dangdaunan aroyak jeung kadenge seah sora anu limpang dinu bala. Hiuk angin ngagelebu greup angin angkeub papadu turun. Halimun harita ngagulung mindingan leuweung jeung gunung. Gurilap gulugur sada gelap disusul ku sora guludug. Jigana teh kari sabuk bergen hujan da mani geus ngagarayot. Jiga rek hujan gede tapi dangun ukur angin ngaguru hujan mah teu sakecalak-kecalak acan. Seor angin gunung beki tarik, ari kaayaan beki lenglang deui nu akhirna berai caang mega nyingrai papadud kalabur halimun oge kari urutna. Ngan edas mata kaget. Jadi deket karanjang anu ditinggalkeun ku Parid dea wargi. Ngayang tulang taleng jeung getih kentol. Ucrat acret tah. Kana taneuh, kana jukut, malah kana batu kawas tapak maung tas ngahakan sasatoan sejena. Malah ngayang bulu anu semu koneng. Tapi taya lacak anu sejena jep we jempling jiga teu kungsi aya kajadian nanaon. Urang malikan ka tukang nyaritakeun kaayaan di Cikau teh. Harita teh geus liwat tengah poe cahaya sang surya asa beuki mereret panas mata kadidang bayeungyang. Jadi hayam oge harita pating soloyong geuningan. Jangjangna harita ngayangkah ti korona elok-elokan bari nareangan tempat nu tiis kayaning kolong imah kana rungkun cau jeung sajabana. Nyadina kayaan kitu ian keleumpang sorangan mani ngalenghoy bakat ku cape jeung lungse da puguh tas lempang jauh bari jeung panas poe. Kesangna ngoprot tonggongna nepikeun ka basuh. Aduh, na panas teh bet kabina-bina teuing ieu teh. Rek hujan gede kitu. Asa leuwih ti ukuran yeuh. Ceuk ian lempangna sorangan bari ngomong kana dirina. Terus-terusan kesang dina tarang. Malah diusap ku manehna. Angin anu biasana sok ngahiliwir teh harita mah ngadadak eureun. Dangdaunan caricing ngaluk-tungkul semu alum. Kapanasan teh layu laleumpeuh. Tapi najan bari jeung kitu ian mah terus ngagedig leumpang gancang. Ari sabab beuteungna geus lapar hayang gerakop ngahanca hancengan dahar. Peujit murilit menta eusi ti koro asa tuhur hayang inum. Nya akhirna majog-anjog anu dijugjug nepi ka imahna. Di kajauhan kene geus gegeroan ka pamajikanana. Inoh norojol kata pas, mapag iya nu karak datang. Aya naon Kang mana eta teh oleh-olehna? Bari mencrong ka iyan. Teu aya nanaon, jeung teu aya oleh-oleh dialah. Gegeroan sote teu kuat ku hanaang ieu teh. Minta cai buru-buru ah. Ya Kang ya hayang nginum yeuh.
Cek Ian bari kalacat unggah ka tepas, gek diuk dina kursi ngabaheuhai bari ngarahu. Ih, Sugan teh menang oleh-oleh Hanas mani rusuh keluar. Kelanan, urang ngabantu heula cai. Inoh muru ka dapur kop kana gelas jangkung, kop kana teko, bari genyenyeng bet ngoleang geuningan hampang. Terus dijicikeun jereret celak-celak aya saparapat gelas meureun. Kitu ge galo jeung gegedoh enteh. Ai, kunaon sih ka sabelan teh bet? Teu naheun cai. Kumaha lamun hayang nginum piraku ku dibere ciatah. Ceuk Inoh bari kakerot bakat ku ambak keheuleun ka parid dumeh teu hideung nyayagikeun cai enteh. Padahal lain teu naheur tapi dipekel dibawain dit ku parid. Inoh ngahulang bingung sieun dicarekan ku salaki atuh jadi lila di pawon teh. Gero Ian ngagorowok di tepas geus teu sabar teu kuat ku hayang nginum. Inoh, nah iya teuing atuh nyokot cai teh sabaraha emer atuh. Gebeg Inoh harita ngarenjag. Ceg kana gelas geudig indit harita katepas. Song dibikeun ka salakina. Ian buncali kerenjo cai saeutik teh. Beungeut geuneuk asa diheureuykeun. Nanaonan maneh teh Inoh? Geus teu suka ka akang. Bila kemarin caingan sakitu, mani diijir teuing kawas lain ka salaki. Komo lamun kudu meuli. Ieu barina karinan de. Pok ngop. Sian dina nyangu ngagoreng lauk nyaman. Katuna aya nama teh kona bet saat. Kan sakitu kuna kang kaya di China. Sanes diijir sanes lebat. Kitu ceuk Inoh. Ian buncali krego China diinum beak sakali nengah. Atuh blek harita teh nunda gelas dina meja. Setengah meubeuteun maneh untung teu peupeus oge. Ka mana si Parid? Ngarit tapi wayak ieu can datang keneh wae geuningan. Duga ka mana tah ngaritna tah? Da biasana mah ukur mawa 2 karanjang. Geus kenae ari ngarit mah. Ngan lamun teu ngarit urang siksa tah. Tuman bebeunyi teh tah warah. Taina sadiakeun sangu. Akang teh cari ka Cidalaparna ieu teh. Aduh, caina mah menta heula kata. Engke tah naheun. Jeung menta heula kan tu caina. Inoh hareup deui cenah ambek Parid. Asa kasiksa, asa dibiwirang. Koparita kana gelas leos indit tanggana. Saumur nyuhun hulu salila hirup kakara harita ngalaman menta cai teh kata tangga. Ari Ian tina awah hingga teu sabar pindah diukna kana ruangan parantida. Maut kursi gek diuk. Leungeun nalikeum kana meja kantea. Panona rudat rere luang dieu kawas aya anu di teangan. Adena keheul keneh ka pamajikanana. Tapi gegedena mah ka Parid anu teu beunang dianalkeun team. Pergi sadayana anu masih ngadongkeun carita dongeng Sunda tanapi carita Sunda. Dina channel YouTube, channel Manggina Maranya dina YouTube gitu argi maksudna. Ya uri jeung ngadaungkeun lah kasadayananya bonu cakatan atau bina bo istri atau nabi pamagetna anu sepuhna. Uri jeung ngadaungkeun eduikeun karengsena ulah hilap subscribe-na diantos pisan ngaturkeun nuhun ka wargi sadaya anu parantos subscribe nanya. Atur nuhun wargi. Dewe jadi ieu wargi maca dongeng teh. Ieu mah judulna teh ngadu teluh wargi. Ya puna kita seperti lesotan gitu. Nah gitu wargi sadayana ya. Karena desa masih nganggo diketik wargi sadayananya. Supados pana uning ngawe gitu. Jadi maca buku dongeng teh upami teu hati-hati ku margi rapat spasina ieu. Tiasa paliron pamiluak teh wargi kabaksa tunggulnya. Itu rahasia anak pendongeng. Banggaina urang lajengkeun deui carios ngadu teluh bagian anu ka genep wargi kanggo dinten ieu jeung ngadangkeun bae wikeun ka rengsena. Tampol anak nebikeun teu bisa nyagikeun cai di imah. Si Inoh deui kurang riksa atuh.
manehna teu nginum kitu atawa hees wae saluarna jeung si Parid. Cek Ian ngomong sorangan. Tekung sila tarojol ino sok nunda cain teh dina meja, teu ngomong leos di kapawon bari rusuh. Baranggo kaharipeun lemari makan, ngajerit mata kreuwas. Terus harita panonna buncelik, sungut calawak. Kunaon ino kunaon? Ian harita reuwaseun. Cilaka Kang, cilaka. Cik ino bari haluwalewe rek ceurik. Cilaka kunaon? Atuh bet rupa-rupa teuing maneh teh naon ieu teh? Ian penasaran, geus lapar ge kapaksa limpang ka pawon. Ari gok pamajikanana keur bengong hareupeun lomari anu geus paro. Pantona oge harita rujad urut nyokel. Kunaon lomari inah kunaon? Nu mawi reuwas abdi teh Kang. Duka kunaon atuh? Pantona rujad eusina teu aya. Sangu kabur jeung bobokona kumaha Kang? Aneh, heran asa teu kaharti. Na make bisa kieu ieu teh. Ari maneh gawe naon di imah teh? Nanti isuk teu nempo pawon. Nanti kariksa eta lomari nepikeun ka kitu. Teko saat teu kanyahoan. Kumaha ieu teh? Ka mana we sanila di imah? Aya-aya wae nya. Ian harita ambek. Cul we harita pamajikanana mah diantep. Ian muru katepas. Ge harita manehna diuk di punten di tengah satengah meubitkeun maneh. Ino carinakda harita teh reuwas sorge. Sebab kakara harita disentak jeung dipaido kudu jadi. Ieu teh gara-gara Parid. Atuh beki keheul wae ka Parid teh. Namun aya moal burung ditampilingan ku Inoh teh. Si Parid edan dianalkeun awas ya. Mun balik sorangan terus nuturkeun kata pas. Gok jeung salakina Inoh ngembeng Cipanon pok ngomong dumareunda. Hapunten Kang Ian, abdi rumaos joledar. Percaya teuing ka si Parid. Da tadi teh sagarupi ge parantos hayogi. Malima upami Akang percanten. Abdi teh acana da abdi teh. Hoyong sareng-sareng Akang. Nu mawi can uyup ayap kana lomari makan. Kitu ceuk Inoh bari gek diuk. Luk tungkul angen harita ngagenduk asa seueur. Ari beungeut Parid kabayangkeun amarah ngagedur jeroeun dada, ambek manehna ka Parid. Wayah kumaha ta si Parid initna? Sakira-kirana anu maling sangu teh. Ceuk Ian rada leler meusan ambekna ka Parid. Tadi teh sarengsena di bumi kurang langkung satengah jam nya. Tah sabada Akang angkat nyopami diukur ku waktu maina teh tos mejeuna datang deui Kang eta teh. Teang pakaianana Akang jadi teu ngeunah hate ieu yeuh. Lios Inoh asa diingetan terus muruka pipir jog kana kandang domba ari breh buntelan pakaian Parid geus eueuh geuning. Inoh colohok sajungjungan mah ngahuleng. Jol Ian nuturkeun pok nanya. Kumaha? Teu aya Kang. Jika nama neangan pakaian kana lomari kapanggih di dieu nyerieun hate asa ditundung. Jadi we kabur pasti si Parid kabur moal datang deui. Cek Inoh ayeuna mah geus bisa nari kasimpulan. Bisa jadi si Parid teh rek idit ari kitu mah. Da eta tuh make kudu dipijilkeun pakaianna nanaonan. Padahal makeun wae di tempatna. Adi geus kieu kumaha ieu? Cek Ian ayeuna jadi maido ka Inoh. Sabab nu boga pokal mindahkeun pakaian Parid teh Inoh sorangan. Kaha tuda digawena teh salah wae, kawas teu diwarah wae. Keun sina mantau ge sakalian sugan dilebok maung tah. Inoh ambek-ambekan beuki keheul bae ka Parid teh. Tapi mun si Parid teu pundung, nepi ka pundung, bisa kumaha teuing omongan urang lemur ka urang. Geus pasti ieu teh bakal pura-pura ngaromongna teh. Lain pura-pura maksudna rupa-rupa ngomongna teh. Terkadang bakal ngadakwa ka urang. Sabab ieu lemur teh loba anu nyaksian di ieu lemur teh. Loba anu nyahun yen barang nu dikekeuweuk ku urang teh ieu teh warisan indung si Parid anu sakuduna dibikeun ka manehna. Nya kumaha tukang ieu teh? Aduh,
Nah kudu disusul si Parid teh atawa mun aya nu nyiksa mah cenah disiksa sakalian. Kapaksa ku disusul ya. Diteangan. Sabula mun henteu, wah bakal bahaya ieu ka urangna. Geun, rek diteangan ku Akang. Abdi ngiring, Kang. Kajeun, ari mah capek mah. Teu panjang mikir terus harita duanana dangdan, sanggis tarapti beras harita miang. Nu tujuanana rek neangan Parid anu los-los ninggalkeun imah. Telila gok harita teh kaparapatan. Amprok jeung Mang Ihsan anu tas ngarit harita. Serta dipegat ku Ian, sina eureun heula. Rek Bang Ihsan teh eureun red ka Ian bari nanya. Aya pikir saeun naon, Jang? Teu papanggih jeung si Parid, Mang. Yang Parid. Tetep pendak. Mang mati anjing ge sorangan margi teu teras ngarit. Mantuan heula nyaangan galeng ka hidung budak. Naya naon larian Jang Parid atuh. Cik Mang Ihsan heraneun. Nu matak aya perlu teh, Mang, penting pisan. Sawius ari teu terang lah, permios, Mang. Ia nuluykeun di lempangna dituturkeun ku Inoh. Kebat lumampahna Ian jeung Inoh, duaan lempang lusuh, mapai jalan nu berasna ka Tegal Jukut, nu sok dijugjug ke tukang ari. Geus maratuh kadinya sabab jukutna aralus jeung loba deui. Inoh maninga hegak bakat ku capek, lempangna setengah lumpat. Lantaran kudu nuturkeun lengkah lalaki nu panjang jeung kerep. Nyapugu sarua jeung balap lumpat karasana ku Inoh mah. Da cacakan lamun teu hayang tepung jeung Parid mah, buating ninggalkeun maneh di dinya da teu kuat ku capek. Kesang Inoh harita munggah nyerolok, napasna oge kerep maninga hegak. Di korona asa garing, sabaraha kali lumpat ngudag Ian, geus deukeut muntang kana leungeun Ian. Kunaon? Kunaon Iro? Inoh, kunaon ieu teh? Ulah gancang teuing atuh Kang. Capek kuring teh ieu teh. Di tadi ge tong milu geuning. Nah atuh mani keukeuh wae. Wayahna capek meusan mah. Da ieu mah lain dek piknik atuh. Inoh teu ngomong deui ngadenge kitu teh. Terus bae limpang harita gagancangan. Nya akhirna mah harita teh anjog wargi tah nya kasih sawah. Yen ngajanteng manehna teh harita panonna rudat reret neangan anu beunang ditanya. Betjol teh anu tas ngalasuluh oreng teh adi maksud teh oreng teh adi. Iya. Berangkat ka mana ieu teh? Na bari ngarendeg. Lak adalah geuning ujang di dieu. Cik Akang telungan ieu teh. Na teu manggihan si Parid dah. Kamana ngarik nanya? Ian atohun sabab aya nu keur nanyakeun. Yang iya. Nah, ada tadi teh nyiga kaki dul nanggung karanjang. Duka bade ka mana ngaritna teh da. Biasana masuk di Tegal. Nanging teu aya di Tegal mah. Jalan mana leumpangna tah? Ian curinghak sabab atoh aya leratan. Duka di mana ari jalanna mah da? Katinggal teh tos dorang jalan satapak nu berasna kaleuweung tutupan. Ceue papai jalan eta mah tah anu aya tangkalimus. Ceuk eta lalaki bari nunjuk ka tebeh kulon anu barala kumanjah jeung kaso. Nuhun Jang, nuhun nya. Ian jeung Inoh harita bunga terus harita lalimpang di muru ka jalan satapak nu dituduhkeun ku adi beuteung Pak RT teh. Guru bas nyorang nu bala. Sangapeung kudu dongko lantaran tangkal saliara tingrung gunung sarta narwelan kana beungeut. Nya teh kung sedila harita teh jog anjog ka jalan satapak. Sarta leok mengkol terus nanjak mani neker. Inoh terus nuturkeun napasna mani ngahegak kesangna oge ngucur. Teu aya nu ngomong harita teh da pugu capek terus we leumpang bari ngagedig. Jadi satungtung aya jalan nu lidig mah terus dipapai
Da iya ian teh percaya pisan kanu ngabejaan yen pari teh pasti kadinya liarna. Dasar geus kudu kitu kuduna. Geus kudu kitu kuduna. Liwat wan Ciasar saeutik jog anjog ka sisi leuweung. Inoh ngagerok luas bari nunjuk kana karanjang sisi tangkal hanjuang. Kang Ian itu tuh juga karanjang sipan itu. Kamana manusananya? Nacan aya jukutan saeutik-eutik acan geuning. Cek Ino harita curugna mani bentik-bentik bae nunjuk kana karanjang teh. Ia neuteub manehna oge sapamanggih yen karanjang teh pasti milik Parid. Bener noh euy, pasti eta teh karanjang si Parid tah. Ayo, urang deukeutan nah ka mana tanu bogana tah. Cik Ian harita bari terus nyampurkeun kana karanjang teh. Atuh baranggok oge kaget deui bae lantaran harita di deukeut karanjang teh nyatana di deukeut karanjang teh aya bobokon nangkub, aya pupuk, jeung geus kosong di kaayaanana. Sarta aya daun urut bungkus tahu deui. Sarta anu leuwih pikaneuaseun mah di dinya teh aya getih geus kental semu hidung. Narap dina taneuh, dina batu jeung jujukutan, tulang pabalatak tapak maung manilendung. Astagfirullah. Boba dia akan maung si Pak geuningan. Waktosna wargi sadayana nya kapannya. Urang pungkas wargi dicekapeun dikeun ke dieu heula nya. Ieu carita Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kilik Sati Sumedang bagian pagina wargi. Sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng wargi sadayana. Pamugi bae sing biasa ngajantenkeun langgong Bang Brahman tartinan ngarayakeun manehna wargi sadayana. Tamina wargi mang dina YouTube dina channel Manggina Mana. Ulah perginya subscribe na diantos bisa. Sekali dia terus anu sami pamugi urang sadaya tiasa di tepang daungkeun deui. Atur nuhun kepartosanana, wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.